Maharajasa 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka diturunkanlah seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah telah geus kieu teh kafir sararieun asal geus menyingsingkan lengan tangan bae. Kafir geus bungil heula aja. Masyaallah eta Sayyidina Ali, Sayyidina Umar sarua. Sayyidina Umar paling paderi asup Islamna kan Sayyidina Umar. Eta ge kan doa Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, a'izal Islam bi Umar. Aizal Islam birajulain Umar au Abi Jahal. Lantaran tokoh anu paling disegani di Mekah hiji Umar, dua Abu Jahal, jawara gelegegan. Ketika Kanjeng Nabi Sayyidina Umar can asup Islam, henteu pernah wanian Kanjeng Nabi ka Masjidil Haram sosoranganan. Maksudna sosoranganan ti peuting teu wani lantaran wah Abu Jahal jeung rekan-rekana ngahalangan Kanjeng teh pohara nyasa. Kanjeng ngadoa, Allahumma a'izzal Islam ya Allah. Diijabah Kanjeng Nabi doana langsung asup Islam beserta 30 lalaki jeung wanita-wanita anu lain. Langsung setelah adina Sayyidina Umar ngadenge bahasa wahyu Allah Toha ma anzalna nu kula pernah didongengkeun teh. Akhirna asup Islam lah Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi bungana luar biasa kakarak. Cek Kanjeng Nabi kula berani kuari lelempangan di Mekah setelah Islam Umar. Sebab cek Sayyidina Umar saha nu kalawan Muhammad berhadapan jeung Umar bin Khattab. Ambo eta jawara lamun geus mos kitu Maharajasa. Toel Muhammad aing lawan. Aing mah teu jaho saha Muhammad diganggu berhadapan Umar bin Khattab. Ambo gede eta sorat. Wah, wara tah Mekah teh begitu Sayyidina Umar asup Islam teh geunjeung atuh. Awas ya, ngaganggu Muhammad aing berhadapanan. Teh nyaho si aing kepala suku. Masya Allah. Urang mah lain kitu mah. Ngariung aing pamimpin. Berkat serahkeun heula ka aing, ke aing anu ngalas jang sia mah. Bila perlu sia mah teu kudu dibere aing kabeh. Urang mah aya berani kos kitu. Aya jelema lagi kuat. Beuh eta mah garong berdas. Ieu mah garong bersorban. Masya Allah Sayyidina Umar Maharajasa. Abu Jahal kelabakan Sayyidina Umar asup Islam. Si Umar kunaon teh si budak. Perhitunganna deet amat aing batur si Abu Jahal. Aing pan waduh nya nama nyaho sorangan. Ngariungkeun kudu aya opatan we hiji ye. Masya Allah yang gantina saha cek nya anu ngajalankeun balak gendap aduh. Aduh Gusti Allah Sayyidina Umar Maharajasa. Nges langsung Sayyidina Umar merapat terus ka Kanjeng Nabi. Begitu asup Islam nya nama cicing we dihareupeun mah Kanjeng Nabi kieu bae. Kafir kaget kabeh. Woi Umar di ditu bae cek nya. Ieu Umar kumaha ieu Umar cekeuna. Wah, asal aya kelenteng aja. Mana dia? Umar. Masyaallah. Aya Yahudi nu datang ka dinya. Naon? Kapanggih si Muhammad. Jeung aing bae. Henteu perlu da jeung Muhammad. Garokeun Kanjeng Nabi. Nya geus kieu bae pedangna di kieu bae. Si Umar bae dina hadis geus kieu bae. Asal ngomong rada keras etik Yahudi toel Kanjeng. Dak. Serahkeun ka kaula adrib unu kau. Wah, kitu mah. Kanjeng mah main penggel-penggel bae. Heula tuh mar. Dan adrib unu kau. Serahkeun ka situ ka kaula. Geus. Tuhan mah jero bae. Geus kitu bae. Unggal hadis di Bukhari sa Bukhari. Daknya. Tinggal serahkeun ka kaula. Kanjeng Nabi na bae ngaruh lah gitu-gitu teh ingat ceuk tenang lah tenang. Wah, begitu di Madinah Sayyidina Umar paling tampil. Pedangna teu pernah diasupkeun ka
Teu pernah Sayyidina Umar mah begitu aya instruksi harrijil mu'minin alal kitab cabut ke sana gantung gendeng bahkan ieu pedang naon karangaranna sarangkana dibalangkeun teu pernah disarangkan pedang Sayyidina Umar sedikit-kieu bae masyaallah dengan ridho Allah para jasa iyakum minkum isruna sabirun dididik sahabat dididik lari dididik kekuatan badan dididik puguh mental dididik memanah dididik kuda dididik dan lain sebagainya dididik bahkan batu-batu ditumpuk dinaon tanggalana tinggal latihan luar biasa Masya Allah dengan penuh keyakinan istimewa bilangan mukminin nu saeutik tidak ngalawan kafir nu loba bayangkeun 20 kita ngelehkeun 200 tapi kumaha eta mukminin sieun apa aya rasa sieun setik-etik aja wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru lamun aranjeun kabeh wahai mukminin 100 yaglibu alfan kudu ngelehkeun 1000 100 kudu ngelehkeun 1000 1 berbanding wara miatu yaglibu yang mikir heula aing masih salah nu odok mah kitulah iyakum minkum miatu yaglibu alfan 100 kudu ngelehkeun 1000 minal ladzina kafaru cek Gusti Allah ulah sieun ngalawan kafir mah lantaran kafir mah bi annahum qaumul la yafqahun kafir mah manusia kaum anu teu paham nyana mangan sakadar neangan kahirupan dunia teu pernah berpikir akhirat jelema nu cinta dunia hanya untuk dunia kan perang untuk dunia moal kuat cek Gusti Allah la yafqahun teu pernah neangan ridho Tuhan ridho pangeran ridho Allah hanya urusan anak kumaha aing ieu imah abeh ulah ngaganggu kumaha ieu perusahaan abeh ulah anu ngaganggu kumaha ieu kakawasan aing teh abeh langgang hanya sakitunya na makanya hona teu jahoeun urang teh bakal paeh sagesa paeh teh bakal aya hisab sagesa hisab bakal aya mahsyar bakal aya jembatan siratal mustaqim bakal aya surga jeung aya neraka nah kafir lawan 100 lawan 1000 20 lawan 200 lantaran kafir mah bi annahum qaumul la yafqahun teh jangan naon namanya dunia dahar minum ewe iya tuh ewe teh sakurang ditu atuh sia mah kumaha sakurang lawaki dah ye ewe dia ka mana teh di bawah Masya Allah nah iyalah bi annahum qaum من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين والله أعلم بمراده يا أيها النبي هذه النبي utawi kang nyukuping sira iku Allah wa hasbukalan utawi kang nyukupaken ing sira iku man wong kang anu tiaman ka ing sira minal mukminin nyatane saking wong kang mukmin kabeh ya ayyuhan النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم
منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون والله أعلم بمراده يا أيها النبي haling-haling nabi hariyam ngajurakeun sirah gegerehi sirah Musa tegese gegerehi sirah al mukminin ayo kang mukmin kabeh alal kita ingat perangan lil kufari kabeh pirang-pirang kafir. Iya kun lamunana minggu-minggu tetap saking sirah kabeh isuna parang puluh sabiruna kang musallala bar kabeh yaglibu bakal ngalahkeun ya isuna miataini 200 kabeh minhum saking kufar. Yakum lamun anak bita wal imajan kalawan nganggo ta'in takun wal yailan ya wa iyakun minkum ikut tetap saking sira kabeh pemiatun 100 yaglibu maka bakal ngalahkeun ya miatun alfan ing 1000 midal ladzina kafaru saking ngake kang pada kalalufur ya ladzina kabeh bi annahum humul la yafqahun kalawan satuhune ya alladzina kafaru ay bisababi annahum sekalawan sebab satuhune alladzina kafaru qaumul la yafqahun iku kaum kang ora ngarti ya kaum kabeh wa hadza khabaru tawi ikilah qaulu ta'ala iyakum minkum 20 khabarun iku khabar bima dalam li kalawan makna perintah ay liqatil 20 minkum al-mi'atain tegese becik berangan sa 20 minkum saking sira kabeh ing 200 wal mi'atu lan sapa 100 al-alfa ing 1000 yusbitu lan tepat ya isrun lan mi'ah lahum ada mi'atain lan mi'ah lan mi'atain lan alf subhanu syekha kari-kari den salim ya amru lemah kathur samang-samang sake ya muslimun biqauli ta'ala kalawan dawan Allah ta'ala Kanjeng di Madinah sakumaha kamari bahwa Kanjeng diinstruksikan perang mulai kamari perang Badar geus pohara lanjutna urusan peperangan ketika Kanjeng di Madinatul Munawwarah instruksi ti Gusti Allah ya ayyuhan nabi istimewa Gusti Allah menghargai Kanjeng Nabi teu pernah ngucapkeun ya Muhammad teu pernah ngucapkeun ya Ahmadu dina Al-Qur'an teu pernah ngucapkeun ya Yasin teu pernah ngucapkeun ya Toha teu pernah ngucapkeun ya Mudaththir teu pernah ngucapkeun ya Muzammil teu pernah ya Muhammad tetapi sangat sopan santun Kanjeng dengan bahasa ya ayyuhan nabi masya Allah urangnya lamun make akhlak Gusti Allah ka manusia meureun ngeunaheun Bapak Presiden yang mulia urang lain Bang Bapak Jendol kemana bagus kan bos gitu nanaon ulah tuh geus bae Bapak Presiden yang mulia Bapak Menteri yang mulia kan beda aturan korupsi jadi henteu aturan letik jadi gede Bapak Gubernur Bapak Bupati kan beda urang lain Bapak Kiai yang mulia kan genain kadang-kadang al-alim al-alama Kiai Haji Sufendi kan genain maksudna tiis dulur sadaya alhamdulillah aya kieu urang Mang Pendi atuh jore sanajan nyana mah moal marah jeung geus ngaji tasawuf ngan meureunanan jore we gitu moal marah ke kadeleuna ku urang padahal mah orang kan ka Sukabumi yang telu
lebih parah tau ngomong teu nyawa darder bes beldung kajahoan Mang Haji emang ieu naon ngeluh kula ieu atuh sanuna lu eta sing beldung kitu ieu teu batur kula mah ngan meuli doang ieu tolong emang gara-gara naon sia teu sopan ka aing di perjemon aing disebut Mang Peni kiai atuh oh sebab sakitu doang atuh kula hampura teu ada maaf bagimu ayo ya ayyuhan nabi sopan Gusti Allah kakang masyaallah wahai nabi hasbukallah nujukupan ka anjeun teh adalah Allah cukup nungaping Allah cukup nunulungan teh Allah cukup anu bakal membentengi Allah cukup pasrahkeun ka Gusti Allah hasbukallah dititah kanjeng ulah kasih singkat gigi wa man tabi'aka minal mu'minin ayat ieu teh lamun ku urang ditaliti make nahu bisa lumpat-lumpat bahasa nahu teh jangan lempengkeun makna sebab laulal i'rab lam yu'lamil murad lamun urang maca melalui nahu hasbuka anu nyukupkeun ka anjeun teh eta Allah kana berarti nasab man waman diatopkeun kakak berarti sarwajeun hasbukallah wa hasbuka man tabi'aka nu nyukupkeun ka anjeun teh Allah jeung nu nyukupkeun ka anjeun teh jelema nuturkeun ka anjeun ti mukminin dua berarti ingat Muhammad kade Muhammad anu bakal nyukupkeun ka anjeun nulungan membentengi anjeun Allah jeung saha deui man tabi'aka mukminin nu nuturkeun ka anjeun geus itulah naon tetapi lamun kurang dibongkar ku jalan lain sebab instruksi Gusti Allah teh ieu teh kieu maksudna anjeun ka Allah mukminin ge keuna ka Allah ulah aya salian Allah tak kagelan teh minta tulung teh minta pangawasa hiji ka Allah anjeun ka Allah mukminin ge ka Allah berarti jalanna lain kitu ngamaknaanana mun hayang makna eta nganahuanana lain kitu kudu kumaha teh sarwajeun ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah anu cukupan ka anjeun teh Gusti Allah wa hasbu man tabi'aka jeung Allah teh nu nyukupan ka jelema nu nuturkeun ka anjeun minal mu'min anjeun Allah Muhammad anjeun tatagelan ka Allah bedakeun mukminin ge ka Allah tah nahu teh kos kitu tah nu mentak kabongkar masalah teh ulah langsung cara Muhammadiyah langsung bae Muhammadiyah mah darang kata teu ahli sunnah wal jamaah Madinah wan heula kadang-kadang teu kapanggih hukumna ku hese-hese tah dia teh kumaha hukumanna eta masih keneh loba keneh jalan-jalan ya hasbukallah teh bisa dijadikan hasbu mubtada Allah obat bisa deui lain pokoknya ngaji nahu mah kos ngaji fikih jadi piye cokot asok cokot mutamat beres aya kawan ada soe-soean setik aya lah suka begitu teangan nodongi bayar nodongi supaya menang bayar aya tapi jangan teh bayarnya hukum dijual eta pagawean kiai modern bos itu ya kau aya dongin tapi sekalian lah bayar kejang kurang banyak
tapi orang makuari teh kerjaritakeun urayan Imam Jalaluddin Suyuti teu sambarangan orenganan di tafsiran ya ayuhan nabi hasbukallah di tafsiran deui wa hasbuka man tabi'aka minal mu'minin aya nu ngararaji makan manteng koja heueuh coba nu teu mondok mantak rugi mau bodoh datang ke pai ngaji atuh di Amil abe ditanya Amil aya sabaraha di lembur mah hiji teh master wajeng tes teh tes KUA teh tanya wali pertanyaan pertama wali ada berapa ada sanga wah berapa ya pugunya mana ditakeun wali nikah ya sabaraha mah wali sanga yang satu Sunan Rohmat yang kedua itu langsung yang namanya dicoret hitam sih aku non kadi jadinya tuh beres nah iya jadi nama anak-anak iya bang sampai awal Muhammad ulah cam saya minta tolong ka Gusti hanya Allah anu ngikupan kajian nulungan nu petengan kajian Muhammad jeung deui hanya mukminin ulah dukung ka anjeun nu nurut ka anjeun itu sebab di dia di tafsiran hasbukallah wa hasbuka man tabi'aka man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi kangjeng Nabi teh diinstruksikan perang ku Gusti Allah teh kita ulah luak liat hiji lantaran menciptakan dunia langit bumi katut asina teh Gusti Allah atuh segala rupa manusia teh diuras-urus ku Gusti Allah termasuk anjeun dijadikan manusia nu pangutama diangkat jadi nabi jadi rasul teh ku Gusti Allah geus melakukan kalpekol ku ari hiji nu bakal lulungan putar atur Allah tur bakal didukung ku mukminin anu iman nuturkeun ka anjeun ulah can saya Muhammad wah dilempengkeun urang lamun ningali kejadian-kejadian ku hari teh okos anu lain nang Allah berita-berita teh sebab ku hari teh berita kejadian alam ilmiah berita kejadian alam ilmiah Allah na teu pernah disinggung saeutik-eutik acan padahal mayoritas Islam di urang kejadian angin beliun hanya diuji diteropong secara ilmiah kejadian gempa boleh-boleh sajalah tetapi Allah na selapkeun atuh eueuh we sama sakal aya lagi kabur urang nutur-nuturkeun berita-berita nu geus cacak-cacak urang teu ngararaji oh padahal mah ieu alam dunia kabeh nu Allah diatur nage ku Gusti Allah ketika urang neuleuh naon bae kudu kadeuleuh nu nyieun ulah-ulah naon atuh urang kadatangan tamu bae ge make mobil ieu mobil saya anu ditajakeun mobil saha bagus amat ieu mobil saha begitu ditanyakeun oh ieu mobil Haji Paenik paingan betul mojore jasa mobil jeung ka ambeuna can anggeus mah ieu ka ambeun kan Masya Allah begitu dia starter teh oh kok sarana kos gitu ya eta lah mobil ditanyakeun kan urang tuh nuh urang lamun ningali kitu sawasaha ditanyakeun usaha kunaon atuh ku hari urang teu nanyakeun aya eta kajadian nang saha gempa aya eta kajadian nang saha longsor aya eta kajadian nang saha angin teu pernah cacak-cacak urang teu ngaji urang ge kabawa ka ditu kadea urang mah nyana urang mah urang bae urang mah sok nanyakeun enan aya itu anak saha geulis amat tuh kan aya kanu geulis mah masyaallah hai sia itu nanyakeun geulis itu pan teu ditanyakeun beleuing ngan eta mah tanyakeun urang nanyakeun saha nu bogaan bagus awat ieu mobil sabaraha sih mun dibeli urang lembur makan kaget oh ya yang mobil Kijang tapi beda cakena atuh lain meureun ieu kos Kijang merekna ge jakos Kijang cakena tapi beda ieu mah gede banna ge gede cakena atuh lain Kijang meureun potonganna aya harupan kos Kijang
Orang lembur makan kos gitu. Barang di dilat itu mah lain kijang Fortuner. Ya, kijang-kijang kene. Ngan ieu mah beunana tuh dilainkeun banyeuna. Lain deui hargana ge lain. Henteu ieu mah kijang, kain kijang-kijang. Orang lembur mah teu nyaho naon, Pan. Nah, ieu mah anak kijang gitu. Apaan sah? Orang lembur mah teu nyaho naon. Tapi kan nanya kita ieu mobil saha? Nanyakeun orang lembur ge. Mobil anu pantosa tuh. Karena benda-benda mananya kunaon kejadian-kejadian teu pernah nanyakeun. Kusaha eta digempakeun, kusaha eta dianginkeun, kusaha eta dilongsorkeun. Hanya nyaritakeun lempengan-lempengan dan lain sebagainya. Wajar boleh, tetapi selakeun nang Allah. Dinaeun kan urang jadi mantep. Jadi ada atuh lamun nyaho mati awalna endeu atuh aja teu pernah. Teu pernah. Eta mah kejadian ku Allah dilangsung nu Allah atau kumaha Allah mah sian kian utara teh paehan wae si ajak Allah tuh nang Allah mentak mun tayang ka atuh ka Gusti Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pangawasan nyuhunkeun pitulung tuh di abang-abang lame ku Gusti Allah Muhammad cukuplah ka kaula ulah mun tayang kasalian kaula bakal ditaluturkeun kekuatan Islam melalui orang-orang anu nuturkeun anjeun anu penuh keyakinan iman anu pohara mangga Gusti ya ayyuhan النبي حرض المؤمنين على القتال وهاي النبي حرض المؤمنين anjurkeun ku anjeun ajak ku anjeun para mukminin kobarkeun napas jihad perang terhadap mukminin merangan kafir. Masya Allah supaya jelema teh manusia teh sahabat teh setelah anjeun nganjurkeun perang-perangan kafir setelah anjeun ngainstruksikan perang melawan kafir setelah anjeun ngobarkeun bahasa perang ulah aya nu teresepeun jelema kana perang supaya mencintai rasa kana perang rindu terhadap perang anjur ke perang dengan bahasa Kanjeng Nabi nu ti awal lagi ulah aya nu dideuleuh hiji be Allah tur geus di abang-abang lame bakal didukung ku manit taba'aka minal mukminin sampaikeun Muhammad. Wah tuh Kanjeng langsung nyampaikeun wahai para sahabat-sahabat hirup urangan sakadar sakieu contoh bapa moyang urang dulur urang anu sesenangan di alam dunia tanah hektaran paeh teu dibawa ontana puluh ratus ribu paeh teu dibawa perusahaan-perusahaan cek Kanjeng Nabi nu di pasar nu di jalan dan lain sebagainya paeh teu dibawa lu dibawa ke jero kuburan cek Kanjeng Nabi hanya keyakinan iman ke Allah jeung ka Rasulullah lu bakal terus ngabaturan urang ti mimiti alam barzakh datang ke arah mahsyar hanya amal-amal urang anu diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala apalah hartina tanah apalah hartina perusahaan apalah hartina jabatan apalah hartina keagungan ketika orang teu menang ridho Allah neraka cek Kanjeng Nabi Allah ngainstruksikeun perang di perang aya ridho Allah di perang aya rahmat Allah sehingga jelema anu siap untuk perang didinyana bakal dikucuran ridho Allah can datang ke medan perang paeh ridho Allah geus jangsang di jana deuleuh di sorga. Masya Allah kobaran ajakan perang Kanjeng Nabi seperti itu
hiji-hijina anu kudu diperhitungkan adalah pamajikan. Ketika pamajikan menghalangan perang, pamajikan setan. Hiji-hijina pamajikan anu biasa kosok ngomongan membisiki, ulah ka, paeka, modarka, pamajikan jurig ke manukos gitu mah. Tinggalkan. Oh, siapa maka dia bae kan. Lain dek perang deh, siapa meninggalkan bae. Majikan boro-boro dek perang dek ngaji bae ka dek mana? Ngaji hujan ka. Jatuh hujan maka aja lain gitu besi gering ka. Itu emang gering kan? Oh, tupan pula kalau kekepan ka. Jadi perhitungkan ku Kangjeng Nabi. Pamajikan anu ngahalangan karena berjalan perang, laporkan ke Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Nu mantap Imam Junaidil Baghdadi, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka nyaritakeun jihad nafsi. Hiji nu paling berat adalah pamajikan. Imam Junaidil Baghdadi dina kitabna, Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitabna, Syekh Syiri Sikti dina kitabna. Hiji ketika orang jihadun nafsi hanya pamajikan nu ngahalangan. Bapak urang teu pernah, bapak kolot urang komo geus anak urang kumaha urang dan lain-lain sebagainya. Komo teh mah babaturan mah tetangga teu ngalingseuh ka urang, tapi pamajikan urang nu ngahalangan, urang deuk tahajud kadang nyana noel. Kan gitu kan pamajikan teh. Nah, urang deuk di masjid bae kan pamajikan kadang-kadang si bapak aya di masjid emang kunaon nyana di masjid bae. Ya mah keur zikir lah, jadi imah ge bisa zikir mah. Pamajikan nu ngahalangan. Ketika orang dek ngaji lah kakak kuari mah jadi loba ngaji cek teh apa minggu atuh mantek naon ka puncak sekali-kali atuh Pak. Jangan ngaji mah atuh osok ieu pamajikan setan eta sebenarnya mah. Ya Allah. Kula mah nyaritakeun teh bener di kitab ieu make dibacakeun ku kula kitab. Siapa pacarosnya nyawanan aing meureunnya? Suuzon sia ka aing. Ya Allah, ya Rabbi ngan teu dibacakeun ku kula kitab. Da aya sejarahna. Barang ku kula dibaca masyaallah regan. Loba jelema anu deuk usul ilallah deuk jadi wali gara-gara pamajikanana anu teu sejalan akhirna berat ka pamajikan teu usul kana ka Allah. Perhitungkeun pamajikan urang neangan pamajikan sing hade kajen geulis pinter nurut kitu bae geus daripada nu jorek salila hirup urang kesel pan ngajornya teu nurut uyang nya saimah bae urang ngeuleus sia deui ya Allah. Masya Allah. Mantap lamun aya jalma lalaki geus berani nyandung, ieu mah pejuang bener-bener. Lain lalagan tong bener. Enggeus pokona mah kumaha aing bae. Di akhiratna ge nya pejuang ge. Lamun adil atuh ka surga perjuangan, lamun teu adil atuh ka ditu ka hiji deui. Masya Allah karim deh. Iyalah pidato Kangjeng harrijil mu'minina 'alal qital. Gemborkeun, kobarkeun, anjurkeun terhadap mukminin untuk perang memerangi kufar. Jangan sampai ada di bumi kufar. Perjuangkeun ku anjeun Muhammad. Dibere pandangan ku Kangjeng seperti tadi. Naon hartina hirup di bapak-bapak di akhirat teu menang ridho Allah. Naon hartina hirup wari di komandan-komandan di akhirat bakal jadi komandan neraka. Naon hartina hirup di bos-bos bareng di neraka jadi bos neraka jahanam. Perhitungkeun hirup anu sakicep cek Kangjeng Nabi. Anak urang kadang miheulaan urang, icu urang kadang miheulaan urang. Geus puguh bapak urang, bapak kolot urang. Wari di zaman urang lempengkeun peangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kuari meletakkan ridho di dalam perang. Urang perang di dia geus aya ridho Allah. Kakarak niatan di imahna doang Allah geus meridhoi. Pae langsung surga Allah. Encan ge perang geus pae ridho Allah. Masya Allah karim eta sahabat kabeh lantaran anu nyaritana Kangjeng Nabi seakan-akan surga teh dihareupeun. Nu nyaritana Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naranya begitu baralik langsung asah pedang, langsung panah kuda dikieu-kieu
geus kadadengkeun we ira perang semangat jual memerangi kufar saat eta satu suara 100% mung hiji-hiji aja sebab naon hartina di dunia atuh kos kieu baca mati di akhirat tuh urang senang cek Kangjeng Nabi di alam dunia mungkin jadi bos mungkin jadi komandan mungkin urang jadi penghulu jadi pembesar sabaraha tahun sirup di alam dunia cek Kangjeng Nabi 10 20 50 tahun ujung-ujungna ditinggalkan jadi siksa tapi urang engke di akhirat ketika menang ridho Allah Subhanahu wa taala jadi naon urang hidup di alam dunia mungkin petani mungkin pedagang mungkin baik urang teh kitu jadi pemerintah gawe tah tetapi orang selalu dengan ridho Allah ketika instruksi perang orang siap perang surga Allah terbuka lawang dek jalan mana hanya satu-satunya saat ia adalah cek Kangjeng Nabi Allah menetapkan ridhona di medan laga peperangan ulah sayang ku iman ulah nyaang ku harta ulah karunya ku pabajikan jeung anak ngarujaan anak yang pemajikan ayo orang tuh menang ridho Allah naon artinya cek Kangjeng Nabi anak dikarunyaan pemajikan dikarunyaan tapi orang kita bisa nyeplos dengan ridho Allah berarti penghalang ridho Allah perlu diperhitungkan anak yang pemajikan modal kos gitu naon artinya dikekepan tapi ngajak ke neraka jahanam kobaran Kangjeng Nabi lain lalagaan nyemangatkan perang atuh geus we Kangjeng Nabi geus euy urang kuari ngekepan nu ngahalangan apa henteu sih sabarna sebenarnya itu mah kieu jang sia eta kitu tah. Eta mah contoh doang Kangjeng Nabi mah. Ieu urang kuari deuk berjuang ka Allah. Juga orang teh aneh. Ieu mah mobil jak kreditan jual bae. Lah, jual. Kamari gitu boga mobil hararese. Kakara kok sakieu bae geus sok ngaji ka Cilongok atuh. Gelanan ke geus beres karang ngaji deui teh gara-gara ngaji ka Cilongok kredit diharamkeun kakak mah hajur dijual urang deuk ka mana kumaha. Kan eta dikekepan ku urang eta penghalang ridho Allah eta kos itu tampun lah hayangnya mun hayang nyaho ka juri geledegan eta eta sebenarnya juri di kuburan eta oh di nyuratan pan SMS hei juri beuki parah lah urang deuk dagang ridho Allah yang salamet kumaha coba aja kudu kerja sama antara pemajikan jeung anak mere duit teh beja neng dia urang boga 10 juta 5 juta ka masjidkeun nya urang neangan ridho Allah ngeunah bae Kak nya naon meureunana di masjid mah loba urusan tu urang mah pan lamun susah sanu urusan geus ka masjid mah 100.000 we habak perlu diperhitungkeun ka pemajikan kos kitu boleh perhitungkeun ka pemajikan kos kitu neng iya orang boga 10 juta ke masjid genjang 5 jutanya yang orang supaya menang ridho Allah baik jeung ganjaranna jeung kakak jeung neng kabeh Kak ngan teu seuri nganana kabeh sapeda jualan ka ditu salah kina panggang sia tah sarua jeung tadi kan hese dagang pemajikan nu sejalan ka akhirat teh kadanan nyana Noel maka itu keur ngabangun emang kakak geus nyumbang jincan aja emang kunaon teh nyumbang atuh pandawa duit atuh nu kula bae pake masyaallah asana tiis leuwih tiis tibatan es ngeunaheun ya sabari ta kos kitu ya Allah ya Rabbi masyaallah ini nikmat perasaan Kak itu kan bebersihkan di masjid ai kakak penting milu ya dul teu kunaon teh atuh milu bae sehat makan itu kata bari bawa kopi taroko teh kada Allah kari mata pemajikan teh mah geus ulah ditinggal ulah dicandung mah kos kitu geus teh mah maningan waduh masyaallah oh parah aja paling ngangan kos kitu deui aduh Gusti Allah gedaheun urang kos kitu teh ngeunaheun jadi sejalan urang hayang pan aya salaki anu sieun ka pemajikan aing hayang sebenarnya pemajikan nosok marah be puyeng aing eta moal bisa-bisa teh ibadah kos kitu mah teh moal bisa aya lah aing nyaho beungeutna lah aduh Gusti Allah deuk sedekah bae kudu kahalangan pohara amat eta pemajikan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah
Kak, pan itu geus tongkrong di masjid pan can kakti itu geus bedug can berjamaah pan itu biasana kakak sok berjamaah. Ieu nya nu neng aja hadena di elingan. Neng di salat itu kula geus beres geus naon. Masyaallah. Neng eta ngelingan ngaranna kan. Geuna gitu. Ka urangna deuk berangkat deuk henteu kan cenah ngelingan gitu. Kak, kakak ka mana? Ka masjid. Enak naon tuh berjamaah. Waduh, baru ini ya. Sinarieun ka eta salakikeun disebut sinarieun gitu kan ngagepeng. Ajeun mah kopi dibuka deui dikakek bejakeun bluk hayang aing. Emang udah aing pijar sinarieun. Ieu mah pamajikan. Dan ngarokok we dinya Pak. Ieu pamajikan ge emang nyahoeun ieu plebe di sisineunana. Heula kalau ulah sok kang ngamitian ka masjid ka. Ieu pamajikan teu beres we kos dieu. Ta'harridil mu'minina 'alal kitab. Dibere pandangan-pandangan kehinaan dunia ku Kangjeng Nabi. Sahabat-sahabat teh dibere hartina dunia ku urang dikekeuk nu bakal ngajerumuskeun ka urang. Dibejakeun ku Kangjeng Nabi ridho Allah terletak pada peperangan. Urang berangkat memeh datang ke medan laga geus aya ridho Allah. Ketika urang bisa ngabunuh ganjaranna luar biasa. Ketika makin loba nu dibunuh ganjaranna geus teu kudu dicaritakeun. Ketika urang terbunuh pae urang syahid surga. Masyaallah teu kurang kumaha deui kobaran Kangjeng Nabi ngajak perang terhadap mukminin luar biasa. Harridil mu'minin. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Cek Kangjeng Nabi wahai para sahabat-sahabat para mukminin geus ketigali ku kaula semangat jual perang anjeun teh geus di alam ku Gusti Allah. Allah geus meletakkan ridho terhadap aranjeun anu cinta perang. Dengan perang luhur agama Allah. Dengan perang tumbanglah musuh-musuh Allah. Allah telah meridhoi aranjeun kabeh. Tinggal praktekeun ku ari perang. Cara praktekna iyakum minkum isruna, namun anjeun 20-an sabiruna siap untuk melawan kafir-kafir yaglibu mi'atain duelkeun 200 jadi 200 lawan 20 200 mukminin 20 mukminin melawan 200 kafir berarti 1 lawan bodoh ulah sok dicing di dekat aing bodoh. Masya Allah, paingan dagang ti orok tuh becus bisa ngitung. Atuh 20 kita ngelehkeun 200 saurang mah kudaon 10. Itu mah rugi tah dagang bos itu mah. Ya Allah, ya ente ngomong paduheuh aing berarti teh mah. Berarti 1 lawan 20 nanti batur sih mah dengan bahasa sobirun iyakum minkum lamun ayati antara aranjeun kabeh wae mukminin bilangan 20 sobirun anu siap tahan uji. Maksud siap tahan uji teh geus ngarti dina strategi peperangan. Bela diri ilmu bela dirina bisa manah, ilmu manahna bisa medang, ilmu pedangna bisa ngajalankeun kudana. Nyana dengan lihai isuna sabiruna berarti lain sembarangan padu ilmu. Iyakum minkum isuna sabir persyaratan. Syarat 20 bisa melawan 200 dengan sabiruna keterampilan perang berarti menguasai. Berarti kan aya didikan perang. Kuari secara formil di negara unggal negara aya didikan perang TNI untuk perang di medan laga. Dibagi antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Besi anu nyerang di udara, ieu bagian panglimana. Besi anu nyerang di darat, ieu. Besi anu nyerang di laut, ieu. Tugas diatur di negara seperti kuari.
diawali Kangjeng Nabi iyyakum minkum 20 sabir namun anjing 20-an anu sabir apal kena strategi perang dididik sedemikian rupa ulah siap-siap ke medan laga begitu diperangkeun boro-boro memanah nyana pugu leungeunage teu menang katoel saeutik-eutik aja gorenganan teu becus naon batur mah pencar cia nyana mah hana haha ini mah lawannya harus mati ya deh sini deh jadi kudu teger cia wah maka diturunkanlah seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah telah mun geus kieu teh kafir sararieun asal geus menyingsingkan lengan tangan bae. Kafir geus bungil heula aja. Masyaallah eta Sayyidina Ali, Sayyidina Umar sarua. Sayyidina Umar paling pandeuri asup Islamna kan Sayyidina Umar. Eta ge kan doa Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, a'izal Islam bi Umar. Aizal Islam birajulain Umar au Abi Jahal lantaran tokoh anu paling disegani di Mekah hiji Umar dua Abu Jahal jawara geledegan ketika Kanjeng Nabi Sayyidina Umar can asup Islam teu pernah wanian Kanjeng Nabi ka Masjidil Haram sosoranganan maksudna sosoranganan ti peuting teu wani lantaran wah Abu Jahal jeung rekan-rekana ngahalangan Kanjeng teh pohara nyasa Kanjeng doa Allahumma a'izzal Islam ya Allah diijabah Kanjeng Nabi doana langsung asup Islam beserta 30 lalaki jeung wanita-wanita anu lain langsung setelah adina Sayyidina Umar ngadenge bahasa wahyu Allah Toha ma anzalna nu kula pernah didongengkeun teh ayeuna asup Islam lah Sayyidina Umar Kanjeng Nabi bungana luar biasa kakara Kanjeng Nabi kula berani kuari lelempangan di Mekah setelah Islam Umar sebab cek Sayyidina Umar saha nu ngalawan Muhammad berhadapan jeung Umar bin Khattab ambo eta jawara tah lamun geus kitu pohara jasa toel Muhammad aing lawan aing mah teu jaho saha Muhammad diganggu berhadapan Umar bin Khattab ambo gede eta sorat pohara wara tah Mekah teh begitu Sayyidina Umar asup Islam teh geujleung atuh awas ya ngaganggu Muhammad aing berhadapanan teh nyaho si aing kepala suku Masya Allah urang mah lain kitu Pak ngariung aing pamimpin berkat serahkeun heula ka aing ke aing anu ngalas jang sia mah bila perlu sia mah teu kudu dibere aing kabeh urang mah aya berani kos kitu aya jelema lagi kuring beuh eta mah garong berdas ieu mah garong bersorban Masya Allah Sayyidina Umar pohara jasa Abu Jahal kelabakan Sayyidina Umar asup Islam si Umar kunaon teh si budak perhitunganna deet amat aing batur si Abu Jahal aing pan waduh nya nama nyaho sorangan ngariungkeun kudu aya opatan we hiji ye Masya Allah yang gantina saha cek nya anu ngajalankeun balak gendap aduh aduh Gusti Allah Sayyidina Umar pohara jasa geus langsung Sayyidina Umar merapat terus ka Kanjeng Nabi begitu asup Islam nya nama cicing we dihareupeun mah Kanjeng Nabi kieu kafir kaget kabeh hoi Umar di ditu bae cek nya ieu Umar kumaha ieu Umar cek nya wah asal aya kelenteng aja mana dia Umar Masya Allah aya Yahudi nu datang ka dinya naon kapanggih si Muhammad jeung aing bae henteu perlu da jeung Muhammad garokeun Kanjeng Nabi nya geus kieu bae pedangna di kieu bae si Umar bae dina hadis geus kieu bae asal ngomong rada keras etik Yahudi toel Kanjeng dak serahkeun ka kaula adrib unu kau wah geus kitu mah Kanjeng mah main penggel-penggel bae heula tuh mar dak adrib unu kau serahkeun ka situ ka kaula geus Tuhan mah jero bae geus kitu bae unggal hadis
di Bukhari sa Bukhari daknya tiga serah kita Kangjeng Nabi nawe ngaruh lah gitu-gitu teh ingat tenang lah tenang. Wah, begitu di Madinah Sayyidina Umar paling tampil. Pedangna teu pernah diasupkeun ka. Teu pernah Sayyidina Umar mah begitu aya instruksi harrijil mu'minin alal kitab. Cabut ku Sayyidina gantungkeun. Bahkan ieu pedang naon karang-karangna sarangkana dibalangkeun teu pernah disarangkan pedang Sayyidina Umar sedikit-kieu bae masyaallah dagang ridho Allah para jasa iyyakum minkum isyruna sabirun dididik sahabat dididik lari dididik kekuatan badan dididik geus puguh mental dididik memanah dididik kuda dididik dan lain sebagainya dididik bahkan batu-batu ditumpuk dinaon tanggalan tinggal latihan luar biasa Masya Allah dengan penuh keyakinan istimewa bilangan mukminin nu saeutik tidak ngalawan kafir nu loba bayangkeun 20 kita ngelehkeun 200 tapi kumaha eta mukminin sieun apa aya rasa sieun setik-tik aja wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru lamun aranjeun kabeh wahai mukminin 100 yaglibu alfan kudu ngelehkeun 1000 100 kudu ngelehkeun 1000 satu berbanding wara niatu yang yang mikir heula aing masih salah nu odok mah kitulah iyyakum minkum yatu yaglibu alfan 100 kudu ngelekeun 1000 minal ladzina kafaru cek Gusti Allah ulah sieun ngalawan kafir mah lantaran kafir mah bi annahum qaumul la yafqahun kafir mah manusia kaum anu teu paham nyana mangan sakadar neangan kehidupan dunia teu pernah berpikir akhirat jelema nu cinta dunia hanya untuk dunia kan perang untuk dunia moal kuat cek Gusti Allah la yafqahun teu pernah neangan ridho Tuhan ridho pangeran ridho Allah hanya urusan anak kumaha aing ieu imah abeh ulah ngaganggu kumaha ieu perusahaan abeh ulah anu ngaganggu kumaha ieu kakawasan aing teh abeh langgang hanya sakitunya na makanya hona teu jahoeun urang teh bakal paeh sagesa paeh teh bakal aya hisab sagesa hisab bakal aya mahsyar bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim bakal aya surga jeung aya neraka nah kafir lawan 100 lawan 1000 20 lawan 200 lantaran kafir mah bi annahum qaumul la yafqahun teh jangan naon namanya dunia dahar minum ewe iya tuh ewe teh sakurang itu atuh sia mah kumaha sakurang lawaki dah ye ewe dia ka mana teh di bawah Masya Allah nah iyalah kafir bi annahum qaumul la yafqahun ieu bahasa Al-Qur'an anu tadi teh ya ayuhan nabi iyyakum minkum musabirun lamun ditilik make bahasa mani ilmu bilagah ieu teh ngaranna khobar tapi bimana lamri nusti ngaranna majaz geus atuh khobar mah khobar bae tapi bimana liqatilil laisuna minkumal miatain 20 kudu ngalawan 200 100 kudu ngalawan 1000 wis itu lahu awas ulah dirubah tetapkan dijrohate kaum mukminin dengan bahasa sabiruna berarti kudu menghadapi kaum kafir dengan penuh keistimewaan permainan perang eueuh nu diulik sok poe teh kan sakudu dengan seukur ilmu perang Masya Allah asal Kangjeng Nabi henteu ngainstruksikeun perang bae ngaharewas irah ketika aya sahabat nu balik teu paeh ceurik
ketika perang hajun teu maot hirup bae masyaallah merenungnya kunaon aing teu dipaehan kunaon aing teu dipaehan lantaran kabita jasa ku syahidna sebab jelema nu syahid ulah dipandian getihna bungkus pakaianna eta keneh berangkatkeun ka kuburan cek Kangjeng Nabi nu bakal udang pangheulana engke jaga di mahsyar jelema-jelema syuhada nu matu syahid seungit kabehan kasengitan kabeh nanya aya teh seungit saha seungit jasa saha eta lah nu maot di medan laga nu teu dipandian deui getihna ka ambeu eueuh di batang isi melompong ke surga rombongan syuhada kabeh ngajerit jelema Gusti hayang amat balik deui ka dunia ditaron cek malaikat sia jeung hayang ka dunia segala dikredit lain abdi mah kabita eta ku seungitna jasa jeung itu ngolowong jasa surga langsung ulah halang keur ieu inquiry emang ulah nyampaikeun hayang mah aya ngan kurang percaya bol sia cek malaikat deuleuh tu lawang sia itu mah seuneu eta lawang sia masyaallah di kumaha ulah-ulah di medan laga orang mah berjuang ngaji bae ge ku ari teh apaan waduh ieu teh lang berjuang lain berjuang leulitikan ieu ngaji ka dieu bodoh tutak titipna ge salembur ieu ngaji masyaallah kan perjuangan urang mah perang mah tunggal pimanangan jasa tertiga teu boga nu bisa seimbang jeung perang bae mana perang teh perang ngaji ieu perang keneh neangan ilmu Allah nu murni ulah aya muatan nu murni perang nah ieu mujahid fisabilillah nah kabelah dituna udang tipe 3 teh perang loba nu ngagolepek teh ge sarua loba nu ngagolepek aduh jawara 3 jawara kumis tinggal kumis janggot tinggal jenggot nah udang jam 2 angel sini eta kumis kuncup kumis kumus eta masyaallah kan cek hatena mangke bae jam 3 atuh 12 tinggal isuk-isuk cak angel baru tahu ya eleh perang ayo tuh masjid keur dibangun perang naon hartina ieu dunia dicekelan ku aing itu masjid keur dibangun ngajakan ka Gusti Allah ieu kurang dicekelan paling diajak memewahan urang kudu duit urang perhitungkan perang antara mere jeung teu menangan mana teh cak hate sia ayo nu geus-geus di lembur menangan mana teu kudu dibacakeun ku aing ayo sia ke di akhirat da kaduhung biasa Gusti balikeun deui abdi kunaon emang cek malaikat sia yang balik deui aing dik nyumbang ka masjid oplo sia teu ngadenge baheula pengajian di Cilongok ngadenge ngan bari leng-lengan cenah teh bungan dia sama cek malaikat makana dengekeun ku dia nah sekali mah tuh lawang dia kemana tama jahanam eta jang dia lagi itu malaikat tidak ada apa gitu si malaikat warga sih tai bi annahum qaumul la yafqahun ayat perang ieu teh ternyata horeng ka dieuna mah lain deui lantaran ditingali kalobaan mukminin nu arasuk Islam ti berbagai penyuruh geus puguh sahabat Ansor jeung sahabat Muhajirin anu terus berdatangan ti Mekah ka Madinah teh haju kuari madaratang ti mancanagara ti Habsyah ti Turki ti Yaman ti Pakistan ti India ti Mesir ti Yordania Syria Maghrib umat mukminin di Madinah teh menumpuk untuk melawan kafir maka diturunkeun deui ku Gusti Allah bilanganna ulah 20 lawan 200 ulah 100 lawan 1000 ku ari mah ku Gusti Allah teh diminimaliskeun satu mukmin lawan sabaraha ialah ayat selanjutnya al-ana khaffafallahu ankum wallahu a'lam bis-shawab.